Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. Ada duit, oi. Coba yuk goceng 2.500. Kayak tinggal sakieu deh. Mana gajian dilakene 5 poe deui. Lumayan dek dahar ge kurang kene. Ih, aing mah teh kumaha teu nyangan duit ka mana deui nya ayeuna. Ah, heueuh si Kido teh asa sok loba akal jeung nyangan duit mah. Tapi da sok eueuh di imahna aing mah sok tama sok ngalah sampeu ka kebon. Coba sapu batur deui. Anjay, sekarang oke si Sarti kebuku si Beo. Anjakal yang mana ka si Beo nu barang naleutik. Ketang dompet anu leutik mah. Mun ka aing loba duit. Tuh ieu lucu euy marah bahaya. Aku aing. Ieu sendal karage anyar geus solocot. Kumaha ieu aing atuh leumpang. Di leumpang mah kusuku lain ku sendal. Mun kacugak atuh nyeri. Aing mending cek hayamnya. Teu bau. Aing kudu kumaha ieu nya. Oh, pan aing masih ikal mah banyak akal. Ning neangan nyerein mah euy. Tah deuleu. Tinggal colok ku nyere pasti hade deui. Nah. Gagah. Para bahayam ini mah euy. Duit kosong. Itu HP kudu dijual ieu mah. Masih kilo heula euy sugana aya di imahna. Nah itu ya masih kilo ka mana di jalan aing pohon. Di Google Maps lah. Oh, aing masih video mah tersembunyi ieu teh. Ah, itu lempeng itu. Ka mana-mana bebe si ganu pusing mana malu bakal hayang. Sayang, iya aku teh bade ka Bumi Kido. Kamu mau kemana? Sendirian aja? Mau ke rumah si Bojek, ini suruh mama nganterin ondol. Oh alah, mau aku anterin gak bebek? Ntar takutnya nyasar lagi kayak kemarin. Kamu kepancen ke rumah Kido. Oh iya lupa. Ya udahlah mau pergi dulu. Kela. Oh iya kan sekarang tanggal 25. Gimana kalau tanggal 29 kamu lamar aku, bisa nggak? Duh, aing mah ieu teh pan gaji teh tanggal 30. Mah atunya. Siap Neng, demi kamu aku usahain. Oke, siap, makasih. Aduh panas. Bete anjir lah. Sekarang saya itu di mana euy? Aing minta kopi teh. Aing di imah bete ka ditu ka dieu batur. Telepon, kotaan teh. Samperkeun lah lainna ka imahna euy. Aduh, tiiseun kieu lembur teh. Mani urusan jama ya jangan dibully. Lai. Assalamualaikum. Salam. Nah, minta kopi yo. Haus euy. Aing di imah kesel, beli teh buka kopi. Santai dulu John. Banyak kopi mah di rumah. Yo what happen aya naon ya ka dieu? Kalagian. Biasalah di imah ning gitu we ning plonga-plongo. Batur ka dieu aing sabar minta kopi. Ngetik deui ninyu deui atuh. Atau cuang keluar yuk. Neangan eta jalma pibulieun. Nah, hayu John. Cuang bari neangan si Sarti ka bogo si Beo nih. Rada heran dan pepet lah. Di mana? Si Beo rada insecure. Ya, boleh yuk. Boleh lah. Yuk tuh. Kopi can beat tapi. Biarkan lah. Aing kelar ketemu minta kopi. Yo, ini aing mah meni asin ya semua. Jack. Ada kau orang di rumah? Jack. Jack. Hah? Saya sering. Buah bang empek lagi. Aing udah nyumpet buat.
maneh makalah nyumput tina jandela bari hareupeun kaca di gawat bijil ieu urang ek barang bere. Enak tuh maneh rilis ka dieu segala aing mah sugan teh Bang Enok tadi mah nyumput. Ya orang ke tanggal 28 ek tunangan maneh ka imahnya bantuan ngadekor. Yo ondol ya tindung orang. Ih sugan teh aya naon? Ya. Eueuh mayan ondol mah. Tanggal 28. Heuh gampang dekor mah. Yo aya nama sang jajan we ka teh Ian sang meuli cireng. Atuh hayu, urang ge hayang cireng teh ian mah. Enak euy rasana gurih. Nya hayu. Ayo enok cang berangkat. Ayo. Cusin. Ah, marabah aja mah ieu nama. Dok. Cicing dah tungguan. Aya naeun? Cih, beruk aya maneh my friend. Aya naon ieu gerowan? Dok ya. Aing mah gawat pisan do ieu. Gawat. Buat kunaon? Aya nu geuring, aya nu reuneuh. Tahu maneh bisul. Ah, aing sok ceritakeun. Aing ngado sampai bakal ka mana-mana tuh. Ieu teh. Kaboga urang ngajakan lamaran tanggal 28. Kumaha tuh? Walah, sugan aing aya naon? Atuh bukan masalah rumit eta mah bel. Maneh masa kedeung digeek gajian. Ah justru eta do pan aing kajian di tanggal 30, pantunangan di tanggal 28. Helah eta mah bel gampang. Diakalan ke kurang, urang masih ikal pan. Banyak akal. Geus jeung we nama balik, aing ngadaek marabah hayam yo. Cicing gerak cicing. Marah bayam. Heeh. Milu aing lah. Oh iya Tom ya, nu mantuan. Ieu hayam pasti geus tungguan di parab. Wen. Hehehe. Mana ya orang miskin, duaan siga biji. Bunga juga kebon. Kadu pedang geus sia mah. Sia beus. Boga kabogo resep keneh ka lalaki aing mah. Rek nyolok bool sia. Duduaan. Eka kebon aing boga kandang hayam di ditu tuh. Maneh ge duduaan, beli tas di kebon. Hah, eta mah curiga manehna cek aing mah euy nu tas ieu mah. Beri cumbu. Beuki warani na maneh. Oh geura teh. Naon deui maneh di eta beo? Curumutna mandi atuh geura. Aing juga jama gelo aing. Bocah tolol. Jier eta cumur ngeunahna ngomong kitu. Kemarin ge dulu. Jiga naon eta juga embe teu kaparaban deui. Geura kawin ka ada we sia mun moal ku aing, sama da teu boga duit katanya kawin. Ku aing deui lah, ku aing deui. Geus ku aing lah kawinan geus sia moal deui mah. Are ku aing dikawin. Oh, sia mah ingat. Heeh. Kamane ge nangan teu jajan acan. Aji bae eta. Mah gampang. Boleh digesok Mustang. Heeh. Kerete. Diketeng. Ngawin jama. Aing mah. Kos manehna ieu. Kos beunghar wae ieu leumpang ulin ge leumpang kieu. Beunghar mana mobil atuh mun aing. Jalan kieu na mobil kumaha? Kir kayak jalan kieu pernah aku make mobil atuh. Yo. Naon? Ku aing yo cicing gerak ku aing ke tanggal 28 nek dikawin. Puncak komedi anjing. Kasih tahu kawin bro. Cicing gerak. Yo. Sok kasih tahu. Cicing udah ada dengekeun heula yuk. Sok bel. Sok ke tanggal 28 daratan sok ka imah aing teu percaya mah. Seorang beo kawin jama. Hiburan aja pun teu goblok. Mario. Ya. Kumaha ieu aing can boga cincin. Gampang ya cincin mah aing mah wae dipesekan. Mana-mana. Mau kamu nikah denganku? Anjay, orang oge si Sarti kebuku si Beo we. Anjakala yang ngeuna ka si Beo, barang naleutik. Dompetna. Hah? Ini dompetna? Biarkeun lah. Aing rada temen kopi. Langsungin dia tahu bro. Eta. Aing ngado sampai bakal ka mana-mana tuh. Ieu teh. Kaboga urang ngajakan lamaran tanggal 28. Kumaha tuh? Sok bayangkeun. Kumaha deh. Iya anjing. Kaman aja sih ada duaan siga biji. Coba mau juga ke Jangan hancur kacau.
Kido, enggak perut ku aing kido mana? Terus di mana mana? Brandy. Brandy kalangan. Cir, eta batok ngeunahna ngomong batok ngahulu ketangnya. Cungur gitu salah aing. Got cuma diaradeunkeun. Aing mah kieu kita boga saudara ayeuna bari teh mah aing boga geus dikawingan paeh. Kita mandi kita cen barandi heuh. Jiga babi saya beja mah cenah. Sok eta hayam. Kos manehna ieu kos beunghar wae ieu leumpang ulin ge leumpang kieu beunghar mana mobil atuh na aing. Jalan kieu na mobil kumaha? Atuh kana ngaingna ka bantu anjing. Pikir kan. Kuanya karek dikawin kuanya. Cicing geura mari kumaha. Iya anjing. Telu, aing mah masuk. Tilu. Ieu bahasa ieu. Jatuh. Itu kumaha kan boga cincin. Mana anak mosoni? Dok, ya kumaha can boga cincin. Ngomong tuh kayak Wajib. Maya yang cincin. Tenang ya bel, cincin mah aing geus mampu. Mana? Cincin lah. Nyelap bel. Gedeng seri. Aku juga sebenarnya suka sama kamu. Tapi bohong.